Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya mancomanianya para mancowar salam dunya di mana wae ayana. Tebang dangu deui sareng aki di acara dongeng Sunda anu dipancar luaskeun ti kanal YouTube Mancomania. Urang keur deui pamirsa dongengna nyaeta anu judulna Pangeusi Leuweung Balandrang. Lalampahan Wiratama si Jawara Bajigur Sakti. Kumaha terasan ieu lalakon urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui. Daramang sadayana alhamdulillahnya upami daramang mah mugi-mugi sadayana tetap dipeparinan kasehatan lahirna sinareng batina. Dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina sagala rupi balai oge mara bahaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kanggean nombean manco nombean ngadangukeun mangga ulah asa-asa kantun di subscribe we. Ditoel palebah tombol loncengna supaya saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Ieu mah etang-etang hiburan bari ngareah-reahnya kana seni budaya Sunda utamina seni dongeng Sunda. Supados henteu ical, henteu tilem, teu leungitnya budaya dongeng Sunda teh tetep aya, tetep rame, tetep nanjat. Waluya dongeng Sunda, waluya kis Sunda. Pamirsa urang ngamparkeun deui samak kabuitanana para samakna sorci teh sareng awugna mangga kaparayun sadayana. Prung Jonggala jeung jonggali ngalengkah ngadeukeutan sarka anu geus pasrah pikeun narima nasibna. Tapi ngadadak saduana tingkara jeleng mundur bari salto di luhur sarta ngadorongkeun dampal leungeunna pikeun naki siji kakuatan tenaga jero anu ngadadak datang ngadorong maranehna. Teuing ti mana datangna nyatana di hareupeun maranehna kiwari. Saya saurang aki-aki jangkung anu keur mariksa kaayaan sarka. Eta aki-aki teh pangawakanana jangkung begang, boukna anu geus bodas kabeh digelungkeun ka luhur. Papakeanana ukur kain bodas anu dibelit-belit kana awakna disalempangkeun tuluy kana tak-takna. Nilik dina papakeana pastina eta jalma teh saurang patapa. Guru, cek sarka sanggeusna apal saha jalma anu anyar datang teh. Tenang sarka, teu ieu ubarnya tuluy atuh napas hidup. Siangkan tenaga hidup pulih deui. Walon si aki-aki bari ngasongkeun pel warna bodas ka sarka. Sanggeus mikeun ubar si aki malik ka arah dua dedemit lengkob maut. Nyawoga salah naon murid kaula teh tapi ka aranjeun nyiksa manehna, tanya si aki bari panona rut eret nitenan kadua jalma anu make kedok tangkorak. Wonte salah tenjo anjeun duaan teh anu katelah sapasang dedemit lengkob maut. Woga masalah naon aranjeun jeung murid kaula tapi ka jauh-jauh ninggalkeun lengkob maut. Tak kudu lo baca carita. Anjeun ulah nyangka kami bakal gimir ngadenge ngaran Rasi Bagawa alias si Pacutu Janangin. Cek Jonggala Jumawa hebat walon Rasi Bagawa teu loba cacarita. Jonggala langsung maju bari ngadiuskeun panimpugna ngarah kana dadana si aki anu taya lian Rasi Bagawa guruna sarka.
Resi Bagawa ukur ngageser awakna seetika kenca hiuk sewuplos. Tenggelana Jonggala ukur ngahanca kana tempat kosong. Jonggali nu jadi adrina anu geus apal sakumaha kahebatan Resi Bagawa. Manehna maju milu ngarangseg ngahurup sabab maranehna apal yen tokoh kolot eta moal bisa pikeun dirubuhkeun lamun ngan saukur dilawan ku saurang. Sawu hiji tajungan tarik ngarah pisan kana bedeungna Resi Bagawa. Resi Bagawa luncat rada ngajauhan ti Sarka. Maksudna mah sangan muridna laluasa pikeun mulihkeun badana. Sapasang dadamit lengkop maut nguda ke arah Resi Bagawa. Perep katuh Jonggala harita ngatius tarik rek ngarengkahkeun sirahna Resi Bagawa ngagunakeun jurus dedemit murak kalapa andalanana. Sedangkan Jonggali ngawangun jurus dedemit ngaliangan batu. Dengan katuna ngablesur lempeng rek ngarujadkeun dadana Resi Bagawa. Sakali ieu mah Resi Bagawa henteu nyingkah. Tapi gancang ngalirkeun tenaga jero kana dua leungeunna pikeun nakis dua serangan nu jadi lawan. Hiuk hiuk syuk. Des. Jonggali jeung Jonggala kadorong mundur ti lengkah sedangkan Resi Bagawa ngajarigjeug. Tapi satiluna gancang masang kuda-kuda deui. Jonggala gancang ngagentakeun dampal dengan katuhuna hiuk put. Aya saranggem angin panas ngadius tarik keluar tina dampal leungeunna Jonggala. Sedangkan Jonggali ngagajang maju bari ngahambatkeun peureupna rek ngepruk kana sirahna Resi Bagawa. Resi Bagawa harita gancang muterkeun leungeun katuhuna di hareupeun badan hiuk wer des prai tenggelan jarak jauhna Jonggala teh peurai. Sawaktu datang peureub Jonggali anu rek ngabencarkeun sirah, Resi Bagawa angkat leungeun kencana pikeun nakis hiuk des sewuk jabrod. Bari jeung nakis panarajang musuh, Resi Bagawa oge ngaheumbatkeun suku katuhuna ngajejak pisan kana dadana Jonggali. Celeng kalayang gedebut Jonggali macang ragrag pisan disisieun lanceukna nyaeta Jonggala. Urang bodaran eta aki-aki teh kiadi ceuk Jonggala. Sret manehna mesat pakarangna anu mangrupa bedog anu bentukna teh kawas bulan sapasi. Mirip-mirip jeung arit ngan bae beda ieuna. Beda ngalengkungna ka tukang. Jonggali oge mesat pakarang anu sarua jeung lanceukna eta bedog teh lain bedog biasa tapi bedog anu bisa muter balik deui lamun seug dibaledogkeun. Di pentaseunana Resi Bagawa oge ngalolos hiji pecut warna bodas tina jero cangkengna. Bari tinggarero Jonggala jeung Jonggali katempo maju bebarengan sarta ngaheumbatkeun bedogna sewang-sewangan. Hiu, hutu dua bedog ting kolewat. Katojo ku cahaya panon poe isuk rek ngarecah awakna Resi Bagawa. Resi Bagawa ngagajeleng mundur bari ngaheumbatkeun pecutna hiuk ceter. Tina heumbatan pecuk teh kaluar angin tiis sedengkeun tina tungtung pecut muncrat cai kawas Cihujan anu ngarah ka arah Jonggala jeung Jonggali. Eta cai teh sanajan ukur puncratan cai tapi karasana peureus ka cida. Namun segeuna kana kulit lawana. Eta sababna Resi Bagawa mibanda jujuluk pecut hujan angin. Jonggala jeung Jonggali bareng ngagajang mundur bari muterkeun bedog anehna dina hareupeun dada hiuk wer des angin tiis anu dibarengan ku puncratan cai teh kabendung ku puteran bedogna. Jonggala muterkeun bakarangna hiuk wet blur wung. Bedog anu mirip arit tibalik teh ngablesat muih dibaledogeun ku Jonggala ngarah kana beheungna Resi Bagawa. Resi Bagawa
Rikat ngalelepkeun sirahna plos sambaran bedaug leupas ka tukang. Tapi tigigir kadenge sora anu ngahiung tarik si horeng jonggali. Datang bari ngababadkeun bedaugna. Rasi Bagawa ngadengdekeun badana bari leungeun kencana nepak kana palebah sikuna. Hiuk plak jonggali ngarasakeun leungeunna ngadadak lumpuh. Can sempat manehna ngayakeun gerakan sejen. Rasi Bagawa geus ngangkat pecutna pikeun nyamber beungeutna. Hiuk ceter buisat cai muncrat tarik campur angin anu kacida tiisna. Tungtung pecut nyamber kana pipina jonggali. Jonggali ti bubur anjat ngagajang mundur pikeun nyelametkeun dirina. Tapi Rasi Bagawa harita rek nyusul tebus. Ngadadak datang bedogna jonggali anu poos tea. Mulang deui. Nyamber kana beheung Rasi Bagawa tiara kenca. Rasi Bagawa teu jadi narajang ka jonggali manehna gancang ngalabukeun badana tuluy ngagerentel ngajauhan. Tarung terus langsung malah mah beuki lila tambah beuki ragot. Sapasang dedemit lengkop mau teh sabenerna mah pangabisana masih aya di sandapeun Rasi Bagawa. Maranehna moal sanggup kudu tarung leuwih ti 20 jurus lamun tarungna hiji ngalawan hiji. Tapi kusabab sapasang dedemit lengkop maut narajang bebarengan main koroyok. Bari gerakanana kompak. Lumayan yen sibuk oge pikeun Rasi Bagawa. Sababaraha kali meh bae Rasi Bagawa teh keuna ku sabetan pakarang anehna sapasang dedemit lengkop maut. Dina jurus anu kasalikur, sapasang dedemit lengkop maut teh nyabut deui bedaugna anu sejen. Jonggala jeung jonggali kiwari mah nyakelan dua bedaug dina leungeunna. Jonggala jeung jonggali ngagajang mundur. Bari masih ngalayang di luhur, jonggala jeung jonggali bareng maledogeun dua pasang bedaug anu dicakelna hiuk-hiuk wut wut. Opat bedaug kawas arit ngubeng tarik kawas kolecer, dua ngablesat ngarah ka handap, nu dua deui mah ngablesat ti arah luhur. Rasi Bagawa katempo rada ngagebeg ditarajang samodel kitu kudu jadi lawana. Rasi Bagawa ngagenyotkeun sukuna blesat awakna ngablesat ka luhur nyingkahan dua bedaug anu mapas di handap ngarah kana bitisna. Sawaktu ngalayang di luhur, dua bedaug sejena datang ngababad ngarah kana dada jeung hulu angeunna. Rasi Bagawa ngamiringkeun badana hiuk wut wut plos plos, dua bedaug masih bisa pikeun disingkahan. Rasi Bagawa ngalayang turun tapi ngadadak wung ti arah tukang dua bedaug malik deui dina gerakan anu sarua gancangna. Wut bret cas. Ayo. Rasi Bagawa ngadalig deui kaen bodas di handapeun kelekna soeh. Bitis suku kencana oge tatu ngucurkeun getih kasabat ku bedaugna jonggala. Keur kitu dua bedaug sejena milikna jonggali datang deui bae ti arah tukang. Rasi Bagawa gancang ngagajang ka sisi. Bari langsung malik ka tukang sarta ngaheumbatkeun pecutna hiuk wut ceter. Gelombang angin tiis neumrag kana dua bedaug anu keur ngubeng. Arah bedaug teh jadi mangpeng ngoleweng jauh tina sasaranana. Cerep cerep. Bedaug nancep kana tanggal sawo di belah katuhueun jonggali. Rasi Bagawa gancang ngalirkeun hawa murnina kana palebah bitisna anu tatu. Set bae getih nu ngucur tina tatu teh ngucurna eureun. Rasa perih jeung nyeri oge rada ngurangan. Rasi Bagawa angkat pecutna ka luhureun sirahna. Bari ngalirkeun tenaga jerona, pecut teh diputerkeun di luhureun sirah sebet nakar. Hiuk 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 wut wut war 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 war, gelombang angin tiis ngakuruh keluar tina puteran pecut. Beuki lila gelombang angin beuki tarik muih kawas angin topan sana ngandung cai anu muncrat ka ditu ka dieu. Dorok dok kubrag dorok dok kubrag. Tilu tangkal kai ting dorok dok peunggas.
Aya oge anu rubuh kacabut jeung akarna kaayaan kawas aya di tengah-tengah hujan badai. Tahan kiari manehna ngaluarkeun jurus pecut hujan angina. Jonggala anu masih nyakelan dua bedog muterkeun bedogna di hareupeun badana. Pikenahan gelombang angin anu datang sedangkan Jonggali ukur bisa ngadorongkeun dua dampal leungeunna ka hareup bari ngerahkeun tanaga jerona. Tapi na tetep bae. Maranehna teh tetep kateum ragu gelombang angin tarik anu ngandung cai kawas hujan. Awakna Jonggali jeung Jonggala mecleng ka tukang, tuluy nubruk batang tangkal kai, celeng kalayang, bledag, kedebut, kubrag. Jonggala jeung Jonggali sakadapan ngudupung di handap tangkal. Sakujur awakna rancucut baseuh ku cai. Sanggeusna angin teh leler, Jonggala jeung Jonggali katempo awakna baseuh rancucut teh duana ngadeg-deg kawas anu kabulusan. Di satu kangen kedok tangkorakna aya getih anu ngalei tina salawiwirna. Kiari gunakeun jurus bedog hiber jagal sukma. Cek Jonggala ka adina, Jonggali unggek tandaning satuju. Kadua dilanceuk teh sila dina taneuh, dua bedog bengkok anu dicekel ku Jonggala digolerkeun di hareupeun maranehna. Leungeun katu Jonggala pacakel jeung leungeun kencana Jonggali, sedangkan leungeun anu sejena anu bebas diangkat kana dadana sewang-sewangan. Saduana ngerahkeun tanaga jerona. Jurus bedog hiber jagal sukma teh jurus anu bisa ngadalikeun pakarang dina jarak anu jauh. Bedog bisa hiber sarta arahna dikadalikeun ti kajauhan. Ngan bae ieu jurus teh gancang pisan kana nguras tanaga jero. Leungeunna Jonggala jeung Jonggali anu teu pacekel digerakkeun ka arah bedog anu ngagoler di hareupeunana. Bedog teh lelaunan mimiti ngangkat ngalayang ka luhur. Si Bagawa kataji oge ningali kahebatan jurus lawana. Sanggeus bedog ngalayang di luhur, sapasang bedog digerakkeun ku sapasang dedemit lengkob maut ka arah hareup hiuk put bedog ngablesat ka arah Resi Bagawa. Resi Bagawa gancang muterkeun di pecutna di saluhureun sirahna. Hiut war aya gelombang angin anu tarik ngagulung ngabendung datangna dua bedog hiber. Dua bedog teu kebat gerakanana katahan ku gelombang angin pecut hujan angin Resi Bagawa. Celeng dua bedog teh mental ka tukang. Jonggala jeung Jonggali ngerahkeun deui tanaga jerona leuwih bedas. Blesat deui dua bedog ngablesat leuwih tarik tibatan tadi ka arah Resi Bagawa. Tapi na tetep gerakanana kandeg. Teu bisa laju ku sabab katahan Resi Bagawana leuwih tarik muterkeun pecutna, angin oge beuki ngaguruh tarik. Wut celeng. Bedog teh macang deui bae ka tukang. Geus sababaraha kali kitu bae Jonggala jeung Jonggali ngahiberkeun bedogna pikeun narajang ka Resi Bagawa, tapi hasilna tetep sarua. Bedog teh mental sawaktu dihadang ku angin tisna pecut hujan angin. Jonggala jeung Jonggali geus luat leet ku kesang. Tanaga jerona geus loba kakuras. Dina kayan kitu corelat kalayang cle aya saurang awewe tengah tubuh datang ka palebah dinya. Di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko. Sedangkeun leungeun katuh namanya nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh mani geus jibrug kitu nya ku kesang nya ku cai yeuh. Geura yeuh bisi beak tanaga bisi langlayeuskeun. Yeuh geura tah jajan heula ieu. Ibi ya dagang ieu awug amis raos kareueut matak dedeyeun geura awug ibi mah. Tak ieu kukurau alias surap jagong sok raos gurih bari jeung menang di anjuk ibi mah bager ieu rek sabaraha pincuk ewang geura. Tak ki sakalian ki jajan heula ieu. Wah apa miarsa. Norojolna tukang awug urang cekapkeun heula atuh dongengna dugi ka dieu.
Pamirsa sadayana sakitu heula nu tiasa kapihatur sonten ieu pidangan dongeng pangisi leuweung balandrang bagian atanapi episode ke-7 nya. Ca urang teuneun heula dihandelum sieum geus sampeureun wangtuna dihanjuang siang geus laeun. Urang sampeur deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana para pamirsa Mancomania di mana wae ayana parantos satya mancu satya ngadangukeun ngarojong kana dongeng-dongeng Aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Aki namit mungkur heula. Sakitu nu kapihatur, Aki namit mungkurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Cagah hancang.